Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang ti papa. Ing ribet aing. Patepang deui jeung simkuring Abdul Qadir ti Garut, Jawa Barat, Sukabukti, Cilawu, Kota Garut. Ampura lur, ka para viewers di Indonesia, di Arab Saudi, di Papua Nugini, di mana-mana nu aya di akhirat, di akhir. Di alam dunia, di nama. Ampura jarang upload video anu ngocoblak teh anu teu kaharti teh ya. Dina ieu simkuring ya dek nyaritakeun kahirupan di akhir zaman. Loba pisan di akhir zaman anu kalakuanana teu aleuy ceureuh lah. Katingali lah meureun. Sakumaha dina sosial media anu loba pisan lah dina aplikasi-aplikasi anu teu parluku. Eta contohna lah naon ngaranna teh joget-joget hayang tenar secara jalan salah menurut urang gitu. Nah gitu ya teh apa teu ingat karena dosa apa teu ingat kumaha hanya nur eta teh sok bingung mikiranana gitu. Teu karunya kana diri pribadi nah teu karunya ka kolot teu karunya gitu. Ari eta mah lain saban geuruh hari bangsa urang keur ngapejaan ngilingan gitu. Ayeuna teh inget lur akhir zaman, akhir dalam akhir pokona. Sabab kieu lur kahirupan teh bakal pabalik deui ka diri sorangan. Hirup ketika urang rumah hade nya pasti bakal balik deui ka urang hade. Namun ketika urang kalaukan gorengnya pasti bakal goreng deui lur gitu. Lamun belak cabenya pasti dia jadi cabe, lamun belak bontengnya pasti jadi bonteng lah. Jadi kumanya zaman ayeuna mah untuk viral teh rame jiga nama. Sok tingali-tingalinya dina aplikasi we dina HP, dina TikTok kan mah loba pisan TikTok kan. Loba pisan jadi ku TikTok teh kumanya si urat erana teh juga eueuh ku aplikasi TikTok mah jadi aneh teh urang mah. Si awewe kan hari awewe aurat teh kan sakabe badan gitu kan cik dina kita boge lain urang ieu pada ngadengekeun itu dina kitab ngaraji kan sakabe badan kan hari awewe mah penting ka tinggal nu ketat we itu teh suka sakeureuleuh pisan dan gareuleuk eta resep aya nu resep mah termasuk resep lain nya ke sok jadi pertanyaan ningali lalakina rapi anu ada kondangan ka mana meni gitu kan ulin-ulina ada ningali awewe make jiga nu teu boga baju jiga baju kurang bahan teh ya gini emang hayang katingali seksi hayang katingali tinggi beurangnya euy. Da sebenarnya mah laki resepen kursa pintas ningali awewe nu kitu teh da ngarep hayang pamajikaneun mah hayang ngalubatkeun solehan gitu. Mas ngacapruk ka mana deui we ngobrol ya. Liar pik. Ya kitu merendur indah mah euy di loba di akhir zaman teh kudu loba tobat lah ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah anu ngatur sagala rupana ge kahirupan teh. Kudu sing sadar ayeuna teh di kaayaan akhir zaman dereh kiamat teh ya si